Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami Abi Martin sareng rerengan Abi. Jadi Abi bade ngawawancara salah sahiji bandar anu sukses anu aya di Cibedug. Satacana tepangkeun nami rerengan Abi nyaeta duka saha. Tupangkeun nami Abdi Rani. Tepangkeun nami Abisri. Tepangkeun nami Abi Dadan. Tepangkeun nama Abi Triad. Tepangkeun nami Abi Haris. Tepangkeun nama Abi Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Bapak satacana bilih abdi ngaganggu waktosna sekedap abdi sadaya ti SMKN PP Lembang. Nepangkeun nami Abdi Martin. Tepangkeun nami Abi Dadan. Di pasian pancen bahasa Sunda di piwarang ngawawancara salah saurang bandar kaboca anu sukses di Cibedug. Punten satacana hoyong terang nami Bapak Bapak Uden. Dan hoyong terang upami yuswa Bapak sabaraha? Ayeuna 44 tahun. Oh, tos sabaraha lami Bapak Enten bandar. janten bandar kaboca teh 7 tahun. 7 tahun. Bae anu abantosan Bapak pikeun icalan kaboca ieu teh. Petani Tani. nu didambel nya termasuk istri sareng urang kali. Oh, Sabaraha pikeun modal awalna Bapak janten bandar kaboca teh? Ti payun abdi modal awal mung 4 juta. oh. Sabaraha omset kengengan Bapak sade dinten tina usaha janten bandar teh? Wami ngatang sade dinten mah teu tiasa ditangtoskeun nah. Oh, Kadang-kadang kan misalna tiasa seueur, tiasa sakit nya upami nilai nominal ku artos mah mencapai batina gitu. Mencapai 200.000 per hari. Upami biasana kaboca diica kemana wae? Kios, ka pasar, terus ka market, aja oge nu keluar daerah. Nya sapertos ka Bali, Surabaya. Aya nu bade Bapak teruskeun deui anu sanesna kenging tips usaha janten bandar kaboca. Tip nama nomor kahiji kedah jujur, bulat sareng sabar. Insya Allah berhasil. Allah matkal nang tayungan dah. Sareng nuhun Pak waktosna Turun, punten Pak, beri abdi sadaya ngaganggu waktosna Bapak sareng bihaya kelepatan tina proses ngawancarana abdi nedah hapunten. Sami-sami teu serius. Turun Pak. Ya.